Ih, kos kutang kurang gimana sih? Kira aku ngilingit kabeh aing mah. Dimana sih dimana? Tas dimana tas? Tas dimana tas? Di tas. Aing mana ku naon? Urang naik mudik wah. Wah, budak teh. Lah, eta sareng naon deh? Si eta masalah, ya. Macet kieu aing mah. Tit. Mang, ieu urang lebaran mah di jalan ieu. Tit. Dasar anjing. Mati tak sia ta macet. Wah, urang arek mudiknya. Lah, mudik ka mana ieu maneh? Kan keluarga maneh saimah di dieu jeung maneh. Emang lu? Nya. Urang poho euy. Hampura mah urang poho. Oke. Lieur maneh mah. Urang hayang mudik kumaha atuh. Boga duit tapi mah. Icing mah di dieu geus lah. Teu bisa mudik urang euy. Ka mana atuh dari mana ini gaya gitu? Mudik atuh mudik coy. Astaga, mudik. Pasti narik mudik. Bang 5 langkah dari rumah ya Allah tiba kalinya lempang kudu gaya gitu maneh mah. Kebayang udah urutan batu orang mah urutan batu. Ya. Kumaha videona lur? Garingnya? Iya. Kajilah garing oge. Nu penting mah urang ngahimbau jaker anu mudik di jalanan lalaunan ulah kebut-kebutan, pokoknya jaga keselamatan lah. Cek motor, cek kendaraan, cek mobil lah heula sampai mangkat. Terus tong hilap berdoa lah nya supaya urang diberikan keselamatan jeung tepi ka tujuan. Oke? Tong kebut-kebutan ulah gaya-gayaan. Yang penting selamat jeung tepi. Oke? Oh hiji deui minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi orang minta hampura ka maraneh kabeh lamun misalkan urang boga salah di ucapan, di perilaku urang ataupun di konten-konten urang anu misalkan emang bikin nyeri hati maneh, aduh nyeri hati coy. Baca. Jadi pokoknya orang minta hampura nya. Karena selamat menaikkan deh. Bang. Hatur nuhun tos lanjut video ieu pokoknya hatur nuhun pisannya tong hilap di like, di komen, jeung di share ka babaturan maraneh kabeh. Yo, salam dulur, yo.